Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di info channelku. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan bahasa Sunda kelas 6. Halaman 83, buku yang digunakannya adalah buku bahasa Sunda Midadami. Silakan buka buku bahasa Sundanya dan perhatikan di halaman 85. Bagian pancen 2. Petunjuknya adalah sangkan leuwih paham eusikeun kecap di luhur kana kalimah-kalimah di handap. Artinya, supaya lebih memahami, isikan kata di atas pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1 atau yang pertama, nepangkeun wasta abdi mida sundarana. Artinya, perkenalkan nama saya Mida Sundarana. Nomor 2, harinya cerita teh ulah ... kudu dipikir heula sing asak. Jawabannya adalah sambarangan. Ari nyarita teh ulah sambarangan kudu dipikir heula sing asak. Artinya, apabila berbicara jangan sembarangan, harus dipikir dahulu dengan matang. Nomor 3, loba jajanan pikeun barudak anu ngandung ... dan jawabannya adalah formalin. Loba jajanan pikeun barudak anu ngandung formalin, artinya banyak jajanan buat anak-anak yang mengandung formalin. Selanjutnya di nomor 4. Miara kesehatan bisa dimimitian ku hal-hal anu ... Jawabannya adalah basajan. Miara kesehatan bisa dimimitian ku hal-hal anu. Jadi artinya itu, memelihara kesehatan bisa dimulai oleh hal-hal yang sederhana. Nomor 5. Urang kudu ngabiasakeun hirup ... ti leuletik keneh. Jawabannya berseka. Urang kudu ngabiasakeun hidup berseka ti leuletik keneh. Artinya, kita harus membiasakan hidup mementingkan kebersihan dari mulai kecil. Nomor 6. Kadaharan anu alus rupana bisa baik lantaran make titik. Jawabannya jat pewarna. Kadaharan anu alus rupana bisa baik lantaran make jat pewarna, artinya makanan yang bagus rupanya bisa saja karena memakai zat pewarna. Nomor 7. Umumna penyakit mah tara datang ... tapi sok aya tempona heula. Jawabannya adalah saharita. Umumna penyakit mah tara datang saharita tapi sok aya tempona heula. Artinya, pada umumnya penyakit tidak datang seketika tetapi suka ada waktunya dahulu. Nomor 8. Budak anu resep jajan sambarangan babari ... penyakit. Jawabannya adalah katarajang. Budak anu resep jajan sambarangan babari katarajang penyakit. Artinya, anak yang suka jajan sembarangan
mudah sekali terserang penyakit. Nomor 9. Kadaharan anu teu sehat teh jadi titik-titik pikeun kalolobaanana jalma. Jawabannya bibit penyakit. Kadaharan anu teu sehat teh jadi bibit penyakit pikeun kalolobaan jalma. Artinya, makanan yang tidak sehat menjadi sumber penyakit buat kebanyakan manusia. Soal nomor 10. Alus nama barudak sakola titik-titik kadaharan ti imahna. Jawabannya mekel. Alus nama barudak sakola mekel kadaharan ti imahna. Artinya, bagusnya anak-anak sekolah membawa makanan dari rumahnya. Demikianlah video pembahasan bahasa Sunda kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.